malin. Ayeuna bareng ke Dario. Urang erek nawarkeun mane digawe di Malaysia. Naon maksud maneh nanya kitu? Ya lain bapak urang erek nyaman digawe. Emang digawena naon? Urang KPH jadi raja ajudan. Ya ajudan. Urang kita digawe pasti urang kabuhan dan jalan. Kira geraha Kan urang KPH diangkat ke Malaysia. kan? Marane keur ngabadani teu naon. Nya tadi abdi oge itu marane ngabuatkeun pagawean. Nyelaras urang rek mangkat gawe isukan. Isukan ka mana Lin? Malaysia mah Naik naon ka dituna? naik perahu mah Maneh yakin? pasti lah mah. Geus lah mun eta nu dipikah hareup ku maneh mama sambung doa. Heula Lin, ben maneh sukses. Nyelaras urang bener bener mah. Wah, harus pisan Malaysia teh. Urang geus atuh di Malaysia. Abdi rek nyahan beres ya. Urang erek nyahan katakan jeung minum maneh nya. Urang minum maneh. Orang ngopinya. Tong di dieu bae tungguin sahalimah. Heeh, namda. Tolong tas abdi dijamret. Bisa berita euy. Iya, tas tenis. Nya nuhun Kang. Tapi sami Apa? orang-orang kabau teh Rek naon ka maneh ka dieu Kang? merantau. Sarangan Kang. Heeh. Nabi Abdi Ratih. Teh budak raja eta Akang saha? abdi maling kundang teh. Si Malim dasar meureun, urang maling kalenang kabau nya. Keur naonnya di ditu? Nya mah mugi-mugi bae ge si Malim di ditu cager. Nah Malim leres. Aya naon kunaon mana Malim? Abdi teu nyaho, abdi ubi ka dia bade ngabedaan si Malim leungit. Malim leungit? Nya mah. Nya imah di Minangkabau, isukan urang ka Minangkabau. Kundang kabau Nya emang naha? nanaha Oh nya atuh. Malin dongkap. Malin dongkap. Nya hayu keluar. Mana Malin? Malin. Malin budak emak akhirna maneh dongkap Malin. sama nih Malin mana digawe naon? Iya bener ini maneh. lain abdi mah boga hidung. Naon nu diomongkeun ke maneh Malin? Mah teu rela maneh jadi budak durhaka. Gawe alus maneh cicing jiga kadu.